Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murang kali sadaya tepang di dina pangajaran bahasa Sunda kelas 8 semester genep. Dina pangajaran kedua ayeuna urang ngabahas ngeunaan girang acara. Sancan urang ngabahas naon anu dimaksud girang acara, yuk urang tonton heula tayangan video nu ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang anggit ku sekaring puji ka Ilahi Robbi anu nyakrawati insan pangesi langit tur bumi. Urang buka kurundayan puja ka Allah Subhanahu wa taala anu ngabahu denda sadaya karajaan alam dunya. Galu catur ku sanuntui syukur ka Allah nu Maha Ghafur, Maha ngurus tur Maha ngatur sarta nu ngawur nikmat nu teu kaukur. Sanggeus urang nonton tayangan video tadi, urang bisa nyindekeun atawa nyimpulkeun girang acara teh nyaeta jelema anu ngatur hiji acara. Jadi girang acara teh nyaeta jelema anu ngatur hiji acara. Istilah lain girang acara sok disebut oge pembawa acara atawa MC. Naon ari MC? MC teh Master of Ceremony. Jadi jelema nu ahli ngatur nyusun acara atau nu ngatur acara dina hiji kagiatan. Tah nurutkeun pancenna girang acara kabagi dua. Anu kahiji disebut panata acara, nu kadua disebut panumbu catur. Panata acara artina sarua nyaeta jelema nu ngatur acara. Naon wae acara anu sok diatur ku panata acara? Contoh-contohna panata acara ngatur dina acara misalna aya kegiatan seserahan. Ya, seserahan orang dina hiji akad nikah di lembur sok aya anu mawa rombongan panganten lalaki ka pihak panganten awewe didinya aya nu ngatur acarana tah eta disebut panata acara. Jadi nu ngatur acara dina acara seserahan. Nu kadua biasana sok aya dina acara kegiatan PHBI. Ya, PHBI nyaeta peringatan Hari Besar Islam, Muludan, Rajaban, didinya sok aya acara nu ngatur acara ti mimiti awal terus aya nu ngaji nepi ka penceramah naik ka mimbar sampai ka ditutupna eta acara. Lian ti eta panata acara misalna ngatur dina acara paturai tineung. Paturai tineung teh perpisahan. Ya, perpisahan di sekolah sok aya perpisahan kelas 8 didinya aya nu ngatur acarana ti awal sampai ke akhir naon wae acarana dibacakeun disampaikan ke para forum didinya diatur supaya acara berjalan langsung nepi ka beresna ya eta pancen panata acara dina paturai tineung. Oge aya acara dina PHBI peringatan Hari Besar Islam. Contoh noe lamun di lembur orang aya muludan atau di sekolah aya muludan Rajaban tah di dieu aya jelema nu ngatur acarana. Eta pancen-pancen panata acara contoh-contoh kegiatanana. Tah kanggo panumbu catur, ieu contoh acarana nyaeta panumbu catur bisa disebut oge moderator. Ya, moderator jadi nu mimpin acara dina forum-forum misalna diskusi bahasa Sunda nasawala terus aya forum ilmiah atau oge seminar tah ieu mah sarua oge nu ngatur acara tapi istilahna disebut panumbu catur. Ke pertemuan ayeuna khusus urang ngabahas ngeunaan panata acara, urang bahas titenan naon wae pancen omongan panata acara. Jadi waktu keur tugas ngatur acara teh omonganna non wae nu jadi tugas panata acara. Lamun ditinggali, lamun diringkas dikelompokkeun pancen omongan panata acara teh aya pangbagia, ti mimiti aya salam bubuka, aya pangbagia, aya ngahaturanan, aya oge nganuhunkeun, terusna panutup jeung salam panutup. Kumaha contoh-contoh omongan-omongan pancen ieu sabagian orang tingali tina contoh tayangan video. Angga orang perhatikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langkung dipayun sumangga urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngalirkeun nikmat sareng kasehatan dugi ka urang sadaya tiasa kempel ngariung pumpulung di ieu tempat kanggo pangimut dinten 10 Muharram. Hadirin sadaya anu simkuring dipihormat, acara kedua maos ayat suci Al-Quran dilajengkeun mumpin sholawat Nabi ka saderek rahmat mangga dihaturana. Hatur nuhun ka saderek rahmat anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Quran sareng mimpin sholawat Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Disingkuring rupina sakitu anu kup dihatur. Singkuring ngahaturkeun nuhun ka rengan panitia anu parantos ngabantos acara ieu. Tapi kuat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu rupina pembahasan ngeunaan materi girang acara anu khusus ngabahas ngeunaan panata acara. Pancen salajengna atau tugas ke buka link Google Form didinya ya soal-soal evaluasi anu tadi dibahas ngeunaan panata acara. Oke, seperti biasa dirangkum deui materi nu tadi dibahas kana buku catatan. Dina waktu tatap muka buku catatan ieu dibawa lengkap sareng catatan-catatan nu parantos dipancenkeun ti awalna. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.